Kanjeng Nabi kudu diagungkeun gitu. Aduh cek urang aing teu ngaji ieu kudu diparioskeun beung-beungna. Tuh. Naon sababna? Ku sabab mulut Kanjeng Nabi na tos teu dilalaksanakeun. Komo ajenganna geus pohon nerangkeun mah. Ajenganna ge poho. Itu komo aya nu usum kompanye anu diurus teh. Bapartai partai we nu diurus teh. Anu diagung-agungkeun teh Kanjeng Nabi, anu deuk nyalon. Wah, lamun nyolok, iya teh urang teh bakal A B C tai pedewet. Itu ari Kanjeng Nabi anu mulya teu diterangkeun kamulyaanna Kanjeng Nabi, ari jelema anu teu mulya dimulya-mulya bari henteu sakumaha buktina. Ari Kanjeng Nabi nu mulya teu diterangkeun kamulyaan nana atuh jadi bodoh ka Kanjeng Nabi. Teu apa Nabi urang teh saha? Ku sabab teu diterang. Tapi lamun nduk nyalon, ieu teh kieu sia. Kieu ahli tahajud. Wah, pas nya tahajud. Sakitu beungeutna ge siga arengna teh nya. Deuk tahajud kumaha beungeut kitu. Masyaallah. Tuh, jadi bodoh masyarakat teh. Naon sababna? Ku sabab kudu diterangkeun teh Kanjeng Nabi kamulyaanna teh kumaha. Ieu mah diterangkeun teh sanes ti Kanjeng Nabi. Matak teu heran, ibu rama Kanjeng Nabi geus anu teu apaleun manehna mah. Tanggal kelahiran Kanjeng Nabi geus teu apaleun. Mulut jeung Rabiul Awal teh geus teu pati arapal sok taros budak. Bulan kelahiran Kanjeng Nabi naon? Ungak pingeuk budak. Komo ditanya Rabiul Awal apa teu maneh? Teu ingat teu. Sarua jeung Bapak sia cenah kitu. Teu apal. Urang teh kedah keueung Bu ah. Kedah keueung. Tos. Teu nya tah. Lamun menurut etangan abdi jeung kalender mah kaping hiji mulut teh dinten Salasa. Mangga eta mah ibu-ibu bade nyambut mulut di bumi masing-masing. Ku ngaoskeun sholawat, ku ngaoskeun Quran, nya disejaan sejabungah kana kelahiran Kangjeng Nabi. Mangga atuh lamun aya nu ngayakeun acara mangga ngiringan.